bagus amat kiai anu mau si anu mah paeh teh aing nyaksian bangunna kitu amat si itu mah aing mah da sieun cerita kabeh tentang kematian manusia. Urang meninggalkan dunia di tengah-tengah kehidupan manusia, selesai hirup urang, jawara selesai ngajawarana, kiai selesai niaina, pedagang selesai dagangna, petani selesai tanina, pejabat selesai jabatanana, enggesan ketika maut. Apakah cari alam teceri? Ekonomi tetap bae maju, politik tetap bae maju, segala rupa kurang paeh ya sampai masalah teu aya nanaon korenganan urang teh ngamimitian hirup mu asli bade jero kubur ku ari mah biasa bae biasa masalah engke ngamimitian hirup setelah urang paeh aslina urang ngamimitian hirup ketika urang geus di alam barzakh. Maut urang di tengah-tengah kehidupan manusia berarti selesai hirup urang, selesai hirup urang di dunia di bumi. Ternyata orang urang ngamimitian hirup di alam kubur, hirup lu asli bakal ditanya umur urang sabaraha aing mere umur ka sia digunakeun naon salila hirup sia geus siap encan urang jawaban eta sabaraha aing mawa mere harta ka sia dititipkeun ka sia digunakeun naon ku sia salila di dunia harta aing emang nu sia tandana lain urang maot nu dibawa jadi milik batur geus paeh milik anak milik ahli waris anu ngerina harta dibagi ku ahli warisna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam katuh ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'ina al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat bil khusus kekersana Abah Haji Wahab nupang kolot na di dieu Abah Haji Lukman kolot sarua Abah Haji Tabrani kolot sarua Abah Haji Muhammad di Teluk Naga tua eta ge sami aya nu pangkolotna ge tapi gayana gaya ABG geus teu asing deui di planet solean para kiai, para qori, para ustad, para santri mudah-mudahan diparanjangkeun umurna diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jangan ngaluhurkeun agama Allah Subhanahu wa taala aparatur pemerintahanana sipilna militerna anu dina kasempetan ieu hadir nu sami kusim kuring dimulyakeun mudah-mudahan dibere jalalujur dibere araradir diberi karunia ka rakyatna sehingga rakyat merasa memiliki kepada aparat sanajan terasa memiliki ka rakyat asal urang be asa memiliki kanyanga sanajan nyana teu memiliki ka rakyatna salah tantu tai ngomongnya nu kusim kuring di hormat pisan keluarga duka Bapak Haji Sufari sekeluarga oge di dieu aya Kiai Haji Khairuddin kakana almarhumah kumna keluarga nu halatir di dieu kusim kuring dimulyakeun anu mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu simkuring tiasa kempal di bumi almarhumah dengan sejak ngabesu ka anjeunna dorong doa khusus ka almarhumah umumna ka para arwah-arwah anu tadi ditulis terutama pisan ka Ilaruhi Haji Supendi Aep Al-Fatihah Pajana kiai geus di Ilaruhian nyana hirup kos geus pae para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang diundang ku almarhumah kadarieu cenah ieu bahwa simkuring teh geus aya di alam barzakh maneh ge sarua aranjeun sarua hidup ge barakal
ulah geus ngarasakeun di alam barzakh koreng ngeunaheun nikmat cek jangan nu biasa sholat kuari teu kudu nu biasa puasa henteu nu biasa tahajud henteu kudu nu biasa duha teu kudu nu biasa sagala rupa dipigawet teu kudu horeng ngeunaheun di alam barzakh teh ngeunaheun nikmat Masya Allah ngeunaheun Mang Haji di alam barzakh teh orek dai teu boga keyakinan jelema ieu nya sakitu dingeunah-ngeunah ge ditawaran embung keneh bae kuari lamun Mang Haji embung paeh teh heula geus kami paraeh kabeh Mang Haji hirup sorangan eueuh sasah di dunia sorangan bae dai si budak naon kahayangan tuh pae embung hirup bae terus embung ini gue hai maksudnya yang ngomong sih ya Allah ya Rabb merenu mantak ragu-ragu teh Haji Pendi kita pae ti lambung jabeureun boga keyakinan dirina bahwa engke geus paeh teh di jero kubur disiksa boga keyakinan kitu teh jalamun waliullah manu boga keyakinan bakal dibere kanikmatan sorga kanikmatan kubur atumun teh mah aya malakal maut ieu kuari maut bakal pindah ka alam barzakh iya tuh siap waliullah pun ditawaran maut siap sebab gambaranana nikmat di jero kubur nah kuari danya deui ka Mang Haji siap didegeh berarti nyana boga keyakinan aing mun pae digendreng tah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tadi ayatna dibacakeun wajaat sakratul maut bil haq datang sakaratul maut nu mantap disebut sakrat teh hartina weureu mabok eta teh ku nyeri-nyerina datang ka pae sakarat teh mabok sagagah-gagahna jelema jawara misalna datang malakal maut moal bisa leumpang moal sahebatna paharto pae henen ibutin sugih modar teu daya teu upaya kok masih ya bae cak malakal maut geus ieu mah mun anaonan di ome ku malakal maut kieu ya kan tapi lu jelas bil haqqi jelas tapi kadituna zalika ma kunta minhu tahid paeh nu sakitu hakna nu sakitu jelasna geus teu kudu dicaritakeun sebab urang kuari ge keur ngahadiran 40 na berarti jelas naon bapak urang geus ti heula bapak kolot urang geus eueuh bahkan incu urang leuwih heula anti urang berarti bener ieu maot teh tapi zalika ma kunta minhu tahid jelema arembung kana pae lari tina pae teu hayang tina pae tah cik Imam Ghazali nu mantap urang embung pae urang boga iman boga keyakinan bahwa saenggeusna paeh teh urang bakal menang siksaan nu embung paeh maka bae kitu nu hayang paeh mah moal kos di ditu di mana ditereup jelema hayang paeh minum baygon boga keyakinan tama bahwa engke aing di jero kuburna bakal menang kanikmatan kubur gegeran jadi minum baygon alhamdulillah lak apa aing cenah ieu pae aing pae
nya geus kesanga ira deuk pae teu pae malah mah cageun nya nu mantak nginum baygon lantaran boga panyakitna bengek boga penyakit batuk bae teh naon ngaranna TBC lantaran ka dokter deui geus beak sagala lah cek aing mah geus bae nginum baygon geus beres aing lah geus kieu bareng batuk teh kalaluar tah panyakitna kuari hirup keneh ngan mantak geus aya anu boga panyakit TBC baygon praknya nginum beneran hati dan can datang ke waktu pae waktu tebak. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, salila ye urang mulai awak udang di pandian di sabunan macem-macem nyabun lagi haji pendi mah B29 kieu-kieu cengkela meureun topo meureun tawa rapi pokoknya di urusan lawak nginumna teu sambarangan daharna gitu kene diurus dia awak ketika orang muria malakal maut datang geus lain awak urusanna lain awak dibere gambaran Masya Allah henteu saha awak geus poho urang ayeuna inget ka awak teh make baju naon ya isuk dahar di mana ya isuk nginum naon ya isuk dan lain sebagainya ieu mah boga duit bangsa nu kieu mah teu boga pikiran kitu baroga duit papan direncanakeun tadi dahar di Jakarta isuk di Bogor lah isuk da deui Bandung lah isuk da deui mah di ditulah di Nagreg isuk da deui mah Tasik nah eta ukuran jelema anu hidup menengah kos kitu lamun luhur mah isuk-isuk di Jakarta nah sore ke Singapura nah isuk deui ka ditu ka Prancis nah terus ke Jerman ngebeledak kapalna abatur bagus kali itu hirup teh ya pejabat kali itu pengusaha kali itu ibarat santri nu teu boga pikiran gitu ih kumaha manggihna bae santri mah tilok aya rencana masak ge tilok aya rencana jam sabaraha henteu batur ngaji nya masak santri mah kos kitu beres dahar aya di mau timbal dahar deui blon santri mah nya teu boga pikiran naon beres dahar aya nu mau timbal dahar deui nya keur kieu bae anu mau leupeut di dahar deui santri mah masyaallah tah eta ahli sorga meureun ka itu nya deh siapa hasud ka santri santri mah neuleuh restoran anu rumbe-rumbe anu lampuna hurung herak teh kitu malek lain teu boga duit santri mah panglomana duit tapi malek oh ieu mah ahli neraka cek teh nepe so jasa santri mah so santri mah kos kitu teu daekeun tapi lamun ka warteg nah ieu tah ieu mah keur carita kuari di urusan awak ketika sakarat Masya Allah geus lain awak roh nu main roh keluar panon urang nuturkeun roh dibere awalna gambaran sorga jeung neraka katuhu neuleuh sorga kakencan neuleuh neraka Gusti Allah bakal jahat sakratul maut bil haqi pasti ketika orang ningali ka dieu kakatuhu senyum seuri aya mah gagak seurina leudeuy lirikan kakenca mengkerut neuleuh neraka ya Allah ya Rabbi seperti
seperti etalah gambaran naon. Begitu orang ningali kakatuhu pas dicabut senyum, bahkan kesangan, bahkan cai mata isin cai mataan ningali sorga nu manehanana hirup sakedeung ibadah teu sabaraha tapi gambaranana bakal diasupkeun ka sorga isin tak cai mataan kesangan. Tapi lamun ningali ka kenca neraka gambaranana aduh hese nyaritakeun mengkerut boro-boro kesangan geus pokona matana ge bangun molotot pikasieun. Ialah alamatus syaqawah mun di dieu alamatus sa'adah. Taha kuari mah nu deuk dicaritakeun teh roh kaluar ulah mikiran awak mah bakal diurusan ku nu harirup, roh urang bakalna dibawa ka mana, awak urang mangke ge diarurusan mulai innalillahi wa inna ilaihi rajiun beres dicekel geus eueuh coba cekel ieu na geus eueuh coba ieu na geus eueuh coba ya geus diruru bawalah ka imah pakaian anu nempel dibuka nu kamari ieu make jas, kamari ieu make lepis, kamari ieu make wol, kamari ieu berbagai pakaian mulai dikumpul-kumpulkeun dihiji-hijikeun. Sapatu anu kamari sok dipake teh dihijikeun sagala rupa nu di awak geus dicopotan pandian beres di pandian langsung diboehan di kafanan, beres di kafanan langsung sholat asupkeun ke keranda atau langsung digotong dibawa ke tempat anu anyar, dibawa ke tempat anu anyar nu tadina urang embung tapi bakal kubur langsung. Awak pas datang tadinya beres kuari sapatu jeung sendalna dihiji-hijikeun baju-bajuna kabeh dihijikeun dibuntel sagala rupa dihiji-hijikeun anu kamari kawawuh teh milu nguburkeun nyana ceurik biasa komo keluarga mah bahkan teman deket nama sangkilan jauh ge berani nyana ninggalkeun pagawean anak untuk bela sungkawa datang di kuburan teh loba diimbah loba jelema beres nguburkeun babaturan barali teman-teman barali kabeh tatangga barali nyana di jero kuburan urang di jero kuburan nu maot tadi geus beres kabeh tinggal dicaritakeun bae bi anu maut ki anu maut mang anu maut sekedar cerita aduh bagus amat eta maut dihajah mamah mah bagus amat kiai anu maut si anu mah paeh teh aing nyaksian bangunna kitu amat si itu mah aing mah da sieun cerita kabeh tentang kematian manusia. Urang meninggalkan dunia di tengah-tengah kehidupan manusia selesai hirup urang jawara selesai ngajawarana kiai selesai niaina pedagang selesai dagangna petani selesai tanina pejabat selesai jabatanana enggesan ketika maut. Apakah cariri alam teu ceuri ekonomi tetap bae maju politik tetap bae maju segala rupa kurang paeh ya sampai masalah teu aya naon korenganan urang teh ngamimitian hirup mu asli di jero kubur kuari mah biasa bae biasa masalah engke ngamimitian hirup setelah urang paeh aslina urang ngamimitian hirup ketika urang geus di alam barzakh.
aya lu cerik alam wal aya gunung cerik henteu tangkal kayu cerik henteu langit cerik henteu bumi cerik moal hiji bae anu cerik alam ketika maut waliullah ketika maut alim mautul alim mautul alam ketika seorang wali Allah maut komo rasul mah komo nabi mah kabeh merenung saha gantina di dunia saha gantina di bumi ketika bupati maut bumi ngejebian ketika gubernur pae langit geus kieu bae ketika Haji Pendi modar cak batu ini giliran gua hanya ahli Allah nu dipake kesedih ku alam milu cerik bumi cerik langit cerik rimbasakeun kabeh saha ieu nu bakal neruskeun di luhur bumi nyana terus bae ngemonitor lempang ka mana ngalengkah ka mana bumi nyaho ka ahli Allah selain eta nu dicerik-cerikeun Masya Allah kabeh selesai dikubur tahlilan terus tujuhna terus batang puluh ke ngaratus selesai geus kabeh lah baik potona riwayat hirupna ditenggeun lah dina agenda geus agenda masa hidup didelean ku anak didelean ku salaki didelean ku hade tolana ku tatangga jeung ku keluarga tutup deui sakitu hirup urang teh kan sakitu tah kuari mah ieu sapatu-sapatuna ieu urang sedekahkeun sugana aya nu mileuleungkeun supaya jadi ganjaran baju-bajuna urang sedekahkeun supaya jadi ganjaran selesai geus kabeh nah nu tadina ieu harta teh nu manehanana geus ka kuburan wari jadi ahli waris hak ahli waris nyana geus urusan geus sakitu tah nu jadi pertanyaan teh dunia mah selesai diurus beres segala rupa nu cerik nu mileuleun nu sediheun tinggal urang ngamimitian hirup di alam barzah bakal ditanya sabaraha taun maneh hirup di dunia maneh teh dibere umur pake naon umur maneh dibere dunia digunakeun naon eta dunia titipan aing maneh boga ilmu dipake naon ilmu teh titipan aing cak Allah teh pernah naon maneh di dunia pernah melakukan naon maneh di dunia anu bakal jang bawaeun ka akhirat renungkeun ku urang ngamimitian hirup aslina urang teh ke di alam barzah kuari mah hirup lalaga semu hirup nu mantak aslina hirup mah ketika urang boga ilmu kemudian urang ibadah ka Gusti Allah geus nikmat ngarasakeun ibadah eta geus asli hirup lamun can ngarasakeun dinahna ibadah eta mah kamangmang ngaranna ririwah tah ieu bangsa ririwah ye ririwah kreditan tuh sebuah renungan bahwa seperti eta tamat geus hirup di tengah-tengah kehidupan manusia urang ninggalkeun alam asup ka kuburan selesai urang ngamimitian hirup tadi dunia Masya Allah kan tetapi horenganan aya lawang-lawangna jang menuju neraka aya lawangna jang menuju surga aya lawangna Kangjeng Nabi nyaritakeun jang menuju surga nu boga indung bapa tah indung bapa teh lawang surga
teu kudu hese-hese lamun urang hayang ka sorga kemudian boga keneh indung bapa eta adalah lawang sorga. Deketan ku urang indung khidmat ku urang indung, deketan ku urang bapa ladenan bapa paeh urang geus eta teh boga lawang sorga nikmat. Pamajikan lawang sorgana salaki, asal pamajikan diridoan ku salaki geus moal ka mamana sorga sakitu lawang. Ih nu mantak ieu hajah umamah, hajah umamah makiyah cek kula mah hajah mama makiyah mah ahli sorga. Gila geus bukan mah geus kudu diaminan di sorga sebab salakina ridho. Ya Allah nya nama keur hirup na geus tawaran kawin atuh ka Haji Supari walah-walah sorga aya ridho ya nama Masya Allah karim. Kula jaho teleponanana waduh mani indah waktu di Mekah kan kula babarengan jeung Haji Supari ieu kula nu mantak haju datang ka dieu jeung keluarga gara-gara namanya mawaan bakso bae di ditu di Mekahna kese gede-gede mau bakso gede-gede mau bakso hasana Haji Supari wali meureun ye dan maksudnya kieu pan di kitu mau bakso meureun nyana ka Jakarta ngalengkah meureun beli bakso kayak dengan bakso Haji Supari itu bilang bakso di mana ya gorengan di sisi jalan ayah tukang bakso tapi iya hebat kan mawaan bakso bet. Ya Allah ya Rabbi tah begitu sababara poe deui ka Bali eta ya telepon doana cenah istri tedamang. Oh Masya Allah beladina masuk ICU. Ya Allah ya Rabbi darah ini rasaan teu bejaan bae ka Haji Supari asana kula teh sok aya kos kitu tah asana ieu ka dieu asana sok aya kos kitu pendak aya tadi kula mah deuk ka mana ka Haji deuk ngalayan ka sa ka Haji anu sana nu muria nyana geus kieu bae mal kebal tah nu dilayan cenah tah adik kula sok aya kos kitu tah satu sedih hayang ku ka Haji bae cenah teh geusaan ye sia masuk macem-macem aya nu cager langsung anu pae lobana pae tuh saya umum dilayan saya umum didoakan berarti japeh mah bakal belon mah budaknya ya Allah ya Rabbi. Nah begitu menang kabar deui ya saya baguslah urang iirah ge maot tapi anu pake kahayang kurang maot mawa iman Islam tur dihampura dosana sakitu geus urang macaririk nya nama keur seserian di jero kubur. Ya Allah ya Rabbi ingat ka buya bae Cidahu anakna maot caririk ka bae Aisyah kunaon yang jadikan anak aing cak buya kabeh kaget emang kunaon atuh anak aing mah Quran tawan salat terus bae ngaji terus bae jadi anda asup ka kuburan atuh aya Quranan di awaknya Aisyah heuh oge nya kan ada mama maot ih ngabakti ka salaki salat teu pernah eureun ngaji terus bae jeung kula kadang-kadang ai ka Cilongok sok ngobrol ngeunaheun ngobrol lagi tara aya naon-naon maot set dicencerikeun ku Haji Pendi atuh blonan Haji Pendi yang jerikan ahli sorga di wong nu kudu pikiran mah maksiat tolol ya Allah ya Rabbi tapi manusiawi benernya orang teh sedih seperti etalah manusia sedih padahal mayit mah anu dicencerikan ke orang keur seserian ya mah ahli Allah mah seperti eta. Ya Allah ya Rabbi. Nah lawang sorga ketika orang boga indung bapak eta lawang sorga. Seorang istri lawang sorgana adalah suami. Masya Allah karim
Lamun hayang nyaho lawang surga eta. Mun hayang nyaho lawang surga yatim piatu. Eta adalah lawang surga. Kabelah dieuna lawang surga tuh masjid, tuh pondok pesantren, majlis taklim. Allah geus jadiakeun lawang-lawang surga. Masya Allah. Aya jelema maot. Sanggeusna maot di urusan waktu keur dalam dunyana, ya Allah ya Rob, sederhana, salat sederhana biasa cara urang, puasa ngan Ramadan hungkul, tahajud kadang henteu, loloba henteu, duha kitu keneh. Begitu manehanana maot biasa we nu nganterna ge teu loba. Tetapi aya seorang waliullah ngaranna Ahmad, nyana osok bisa neropong ketika jelema geus maot, lain saurang bisa kitu ambalaya. Urang ibadahnya kan macam-macam. Ibadah maca sholawat biasa, aya nu maca sholawat make metode tah Haji Wahyu, tah Haji Nur dibere ku kula sholawat di Madinah, menang 5 doang. Ya nama menang 5, Haji Wahyu 7, Haji Nur 5, Haji Pendi mah menang hiji-hiji aja. Tuh menang hiji-hiji aja. Kakarang hadiah ada ilaha. Beda ibadah make aturan khusus. Atuh lain deui. Sebab geus mengenai ruh. Urang maca sholawat biasa mah atuh 1000, 2000 babari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Atuh kararuan. Bere ku kula cara ieu kieu maca sholawat meuga ngaji kieu. Coba macana sholawat 4444. Kecil aja. Selama 8 hari kecil aja. Kula kosok maca 1000 geus berarti 2 kali ya kula maca. Hayu geus atuh. Ka Madinah ka masjid kabeh. Ila hadratin nabi. Hiji tapae Haji Nur ila hadratin jasa Allahumma sholli. 2 ta modal. Eta sa mobil 50-an. Nu tamat kabeh. Daya Haji Pendi mah kula mah teu macam. Emang gua nyaho cenah ya awak asalan. Jadi di antara 50 pambloona nyana. Ibadah teh gitu. Hayangnya takarang jahare cenah ibadah. Ulah disangka babahni ibadah teh urang mah ibadah biasa mah gampang, tapi make cara tersendiri ternyata hese. Urang zikir 1000 2000 babah la ilaha illallah la ilaha illallah kok Haji Pendi aya caun illallah nu kaduna caun mana ya caun ya atuh kuat mah 1000 ge bangsa gelut belon kabeh tapi make cara tersendiri. Boro-boro 1000 boro-boro 100 menang 10 ge wallahu a'lam. Iyalah detekeun derajat ka Gusti Allah teh kudu boga guru aya nu ngatur cara maca sholawat, cara zikir, cara maca Quran. Babari maca Quran nu biasa mah tapi maca Quran anu asli sesuai jeung aturanana, lain makhorijna, lain suarana, lain lagamna, tapi sesuai jeung pembacaan Kangjeng Nabi. Iran harese aya guruna kus kitu teh. Nah para jamaah kaum muslimin dia mah cerita lamun kula tadi nyaritakeun di pengajian Imam Badawi mah ketika di zarahan teh bisa kadanya sorakna. Imam Ahmad Kabiru Rifai sami ketika ziarahan teh bisa ngajawab jeung para wali-wali Allah. Nah iya aya hiji jelema nu tadi dicaritakeun teh biasa bae ibadahna mah tapi barang ditawajuhan ku Imam Ahmad Masya Allah keur diu dina kursi anu wah saya caritakeunana di surga keur seuseurean bae
ditanya ente iya boga amal naon bisa hebat kieu teu daegeun ngajawab sugan salat kula bicara biasa bae puasa biasa bae sugan atuh sedekah biasa bae kula mah aji boga amal naon atuh hebat kieu kula mah ngurusan indung kula ai kitu kumaha indung kula muriang kula diurusan emak kula wayah mandian di pandian wayah dahar di huapan wayah salin di salinan paling kula minta izin mak kula dek sholat heula nya tuh tas sholat teh kaburu sunah acan ngurusan emak deui kadang-kadang kula mah ieu bae di hareupeun mah besi hayang nginum teh besi hayang dahar teh besi hayang salin teh besi segala rupa kula ngurusan emak 7 tahun geus we kula ngurusan mah lillahi taala ngurusan teh teu hayang nanaon ngan ngurusan mah lillahi taala geus sakitu masyaallah emak maot akhirna urang 2 tahun kula maot ieu ganjaran ngurusan emak ternyata kula geus aya di sorga mustika eta emak teh lawang sorga untung jelema nu masih keneh boga emak geus kuari mah geus nyaho kieu mah ye datang urang mah diusapan naon sih ngusapan cek kiai ge cenah ngurusan emak atuh mah mah sehat keneh atuh kajen mah sehat naon kurang mah urusan mah bae ieu mah hayang kitu jak macan gering tuh kada dek diurusan nu penting mah tes ngusapan emak kudu sia naon ieu urusan kurang ngurusan mah bae mun sekupi mah semua lain ngurusan teh garong iyalah jelema nu ngurusan emak masyaallah karim mentak inget ke abah abah kedatangan santri sia ieu cak abah kan sia abah geus kebalamat teh ka dieu ieu kula ditinggalkeun ku abah ju emak tinggal hiji-hijina muriang ditak eta mustika cak abah urusan sia ulah ditinggalkeun geus eta mustika mun aya nyaho mustika eta kan haji pengen mustika teh keris nyana mah otaknya apa ngeres nyana mustika teh keris di mana ge keris ambalaya wow menang melian di rawa bening ambalaya loba keris malulu di mana tak kira para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nomor kedua aya deui ieu mah kisah-kisah nu kararitu bae hiji jelema biasa bae ibadahna sarua jeung tadi tetapi barang maut masyaallah eta mah aya cahaya tidak tilu poe teh cahaya kalau kaget kabeh ke tujuhna aya di cahaya ke kadang malam Jumat aya di cahaya akhirna kaget ikut cahaya datang ka muncar kieu akhirna ayalah nu nawajuhan begitu ditawajuhan sarua masyaallah geraya di tempat adu indah ditanya tentang ibadah amal naon amal teu daekeun ngabejakeun tapi ternyata akhirna ngabejakeun cek cenah kula ngurusan abah kula stroke teu bisa leumpang akhirna kakak kula nu sejenna 1.000 tinggal kula bae diurusan bae cenah ku kula abah teh kadang digandong kula kadang 3 tahun urusan abah terus tes abah maot untuk kula mah biasa bae diladei ka maot tah ku ari maot tah amal-amal diperhitungkeun teh eta 3 tahun urusan abah masyaallah cakul nyaho kitu mah nyaho kitu kula dek bebeakan sakitu ge teu pati bebeakan kunaon teh ku ngeunah ngurusan kolot tah ieu istimewa teman-teman ieu ka anak Haji Supari lawang pertama geus eueuh anakna ieu tinggal lawang kadua geus urusan kawinkeun eta urusan ya Allah ya Rabbi geus mulai ti kuari tawaran emang abah geus hayang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah matak dina hadis Tirmizi teu dicaritakeun ku kula hadisna
lawang surga bagi nu boga indung bapa sakangjeng Nabi eta adalah lawangna. Ketika pamajikan lawang surgana salaki geus bae mislet asal maot ridhoeun salakina dosa-dosa sejen dihampura. Eta babarija sajawe mah mantak geus bae ulah datang ka raheut salaki sakitu mah hirup di dunia jadi pamajikan ulah datang ka raheut salaki. Mantak pakai baju ge kudu bebeja ka salaki. Ulah make baju ieu resep teh ka. Henteu ulah ganti. Make nu ieu ih teu kos barong. Ganti deui atuh. Nu ieu lagi teu resep beulikeun atuh ka. Tah sia mah tungtung sok kaju kitu. Tah eta sagala rupa bebeja ka salaki. Make baju ieu resep teu kakak. Resep geus. Ya mantep, aing teresep pakai baju kos gitu, bawaan sih mah gendut. Ulah pakai baju eta, blang aja. Mana penting mah tukang ojek resepan, kan salah tak kos gitu, salaki. Masya Allah asal salaki resepan, enggis. Sorga lawan sorga muka, sakitu. Eta geus lain rahasia teh kos gitu, tapi eta masya Allah kasalaki teh, digerokeun ge, neng. Kos di tengah dengete tolong neng geus 3 kali neng naon nungang neng lain dia kakak kopi atuh nyokot geus dibuka cokor bae pamajikan puara ya Allah atuh bahasa cokor mah pondok ngomong gitu mah ya Allah geus aja atuh salaki nyokot sorangan ketika kopi manis ayat teh aja naon deh itu sugan aya naon ieu nu garing tuh aya tuh di kamar siapa nyokot teh emang teu boga leungeun di pemajikan puara ya mah tah eta pas kitu pan senep teh salah kita senep tuh nu kuduna masalah ge kopi kek tenang hayang kopi naon kakak ih kapal api aya kapal meledak aya kerjaritakeun lawang sorga ya Allah ya Rabb pokoknya asal pamajikan maot salaki ridho selesai geus harapan sorga teh 90,9% awewe mah kos kitu bae ya Allah ya Rabb dah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maut urang di tengah-tengah kehidupan manusia berarti selesai hirup urang selesai hirup urang di dunia di bumi ternyata orang ngamimitian hirup di alam kubur hirup lu asli bakal ditanya umur urang sabaraha aing mere umur ka sia digunakeun naon salilah hirup sia geus siap encan urang jawaban eta sabaraha aing mawa mere harta ka sia dititipkeun ka sia digunakeun naon ku sia salilah di dunia harta aing emang nu sia tandana lain urang maot nu dibawa jadi milik batur geus paeh milik anak milik ahli waris anu ngerina harta dibagi ku ahli warisna urang mah di jero kubur halaluha hisabun wa haramuha iqabun renung kadinya inggis di luhur mah perebut harta lain perebut dibagi lah sia sakitu beres selesai tapi horenganan nu bogana mah halalna dihisab haramna disiksa renungkeun ku urang ngamimitian hirup di jero kubur masya Allah karim ilmu aing mere ilmu ka sia bake naon emang ilmu sia ilmu aing ku aing sia dititipan ilmu sia bisa maca sapina bisa maca takrib bisa maca fatul muin bisa maca tafsir dipake naon ku sia ilmu aing ayo ke kampanye para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah aslinya seperti eta segala rupa bakal ditanya naon lu pernah diperbuat ku anjeun lu bakal jang ke akhirat masya Allah perjuangan ke akhirat teh naon urang ke waktu di dunia bakal ditanya naon lu pernah diperjuangkeun ku urang ialah sebuah renungan
ketika almarhumah maut orang kumpul di dia, ternyata diundang ku manehanana, kula hanya sabab kumpul nyaritakeun tentang ngamimitian hirup di alam barzah. Nyana nunita bejakeun kula geus ngarasakeun di alam barzah. Gusti Allah tinggal nunggu waktu bae guru kula di Banjar sehat minggu kamari babarengan nikahkeun. Minggu ke ieu geus teu aya. Ya Allah, keur hitbah teh ngalamar, balikeun lamaran ka ditu keur dahar sahuap dua plek teh aya. Kumaha coba umur mah sehat teu aya keluhan naon. Waktu dicabut bae ku Gusti Allah. Nah, dan sebuah renungan, ulah asa maneh urang sehat, ulah asa maneh urang gagah, ulah asa maneh urang teu kaya, ulah asa maneh urang segala rupa waktu maot bae. Sedengkeun begitu maot karat awal urang mulayan hirup nu asli di dieu. Eueuh nu milu ka jero kubur teh hiwal ti amal urang teh ngintil bae. Ngintil leureus lamun bagus banyak kaset geus leungit, lamun jorek ngintil bae. Urang ke dikubur saya. Itu batur maneh. Iya ieu teh boga batur bos ieu di dunia. Sok macem-macem. Saha batur maneh. Jasana di Cikupa mah kararasep koy mah jorek amat. Iya eta jedakeun si Mbah. Nyedakeun si Mbak, oh iya kula jadinya. Aduh susuna ojol jeung baso teh ya. Ditataan punya hiji-hiji jadi kula ieu teh amal anjeun. Amal maneh. Jadi kosiat hubungan maneh jeung amalna kosiat. Idit ya kaditu, moal bisa idit timimiti ayeuna. Sakedeung deui bakal datang malaikat munkar nakir. Be isuk pageto bakal ditimbang kula deuk ngilu bae. Ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kula deuk ngilu bae. Ya Allah ya Rabbi, deuk kumaha teh teu bisa ingkah ngilu bae jeung urang. Gusti Allah. Tapi lamun amal urang bagus da kaset nya seungit saya ieu teh batur maneh asana kaset amat. Jadi dunia mah paling boga bantur teh modal Haji Pendi. Jakos kitu nya nama. Akur jeung disolehar ngan buntutan doang. Jakos kitu. Ieu mah kok kaset amat. Oh, ieu teh salat nu 5 waktu, puasa Ramadan, sedekah, tahajud, duha, salat hajat, zikir, baca Quran. Nah, ieu dibentukeun seperti kula-kula teh amal anjeun teh. Alhamdulillahirabbil alamin sakedeung deui ge bakal aya malaikat munkar nakir nanya, ulah sieun kula nu bakal ngajawabna. Tenang be, tenang kula nu bakal ngajawabna. Engke bakal ditimbang amal kula bakal milu ulah sieun, ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kula bakal milu. Pokoknya tenang we, kula selalu milu sampai ka sorga. Ya Allah ya Rabbi. Senang amat. Tah nyaritakeun senang kitu teh ngeunaheun. Coba-coba orang nyieun kesenangan. Nah malam ieu jam 2 udang nyieun batur jang dikubur pan urang ieu kuari ieu saha jelema nu hudang ti peuting tahajud jero kuburanna bakal ngacaang jero kubur teh bakal caang hudang ti peuting tahajud. Nah eta kan geus nyaho tah geus nyaho lamun hayang caang di jero kubur berarti ke hudang jam 2 insyaallah cak kiai ge jang nyangan kuburan deui nyaho sok jauh pagi itu aing paeh mandi urang wudu Allah jang nyangan kuburan dia ini berarti boga keyakinan tah. Tapi lamun kieu mah udang jam 2 cak kieu ge nyangan kuburan lai subaelah malam ieu mau tunduh keneh sakieu isuk bae isuk udang deui tideuy jam 2 ge bae jam 3 abe deukeut ka subuh kan geunah deukeut ka subuh mah abe terus ka subuh urang malakah urang tungtuna mah henteu bae malam ka 3 inget cak kiai ieu mun udang di peuting tahajud nyangan kuburan cak kieu teh aing mun udang tahajud caang kuburan engke bae jang ora keneh ieu pasna teu boga bagian berarti di jero kuburanna poek di jero kuburanna poek nu hebat bade nu hebat kieu aya seorang waliullah didinya dikubur haju aya jelema teu pati bagus dikubur di sisieunan cacaangna kadinya tah
cacaang kadinya milu. Nah balikan deui lamun aya jelema disiksa deui dirinya tah aju urang dikubur di deketnya gandengna kadenge gandengna. Nah Haji Pendi kan geus pesen bae cek nyana aing deketkeun ka Jawara abe kadenge genjreng-genjrenganana. Nah nyana geus wasiat ka anakna kubur saya di Jawara anu aya tadi pondok mah Jawara tulok mabok bae tukang maling teh aing kubur di dinya cekeun atuh malaikat ya senangan akur ieu mah cekeun ya geus tah eta lah para Jawa kaum muslimin tak aya anu wasiat aing mah kubur bae deket Mang Anu aing mah kubur bae deket Kiai Anu aing mah kubur bae tah milih kuburan teh mentak abah almarhum Ki Amin teh hadam abah urang Karawang nyana ibadahna getol inget bae kula getah lamun subuh maca la ilaha illallahul balikul hakul eta tah cowong biasa ti jam 4 keneh tangga subuh geus maca eta kasimpulanna nama maot bae pas 17 Agustus geus maot kula nanya ka abah ieu bakalna dikuburna di mana di ditu di kuburan gede pan teu dibarengkeun di dieu pan nyana ieu geus nyaho bakal kuburan abah teh di dieu teh ulah di ditu bae di kuburan gede kunaon emang di ditu nu bagus ieu Ki Amin bagus supaya di ditu kacaangan kunyana seperti eta Masya Allah. Nah mantak orang mun bisa mah dikubur di dekat Kanjeng Nabi di ditu di Madinah kayak dipek-pekan sia ku Arab gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah sebuah renungan baik jeung sebagai lawang-lawang surga. Nah ieu mah aslina seperti eta masih kene Kanjeng Nabi nyaritakeun lawang-lawang surga nu sejenna ieu mah jang eta betah indung teh lawang surga bapa lawang surga wes kurni diangkat jadi wali Allah nak ngurusan indungna sakitu. Nah ieu almarhumah Ibu Haja Mama akrab jeung kula aya naon ka Cilongok ngobrol bahkan manasik nage manasiknya nama henteu rek ka Mekah milu manasik terus aya naon ka ditu jadi kadedelekeun we kadedelekeun teh eta bae aya naon ka ditu aya naon ka ditu masyaallah begitu ngadenge maot langsung kula di ditu tahlil di mana di Mekah langsung ngirim doa. Nah ayeuna ge urang doakeun ka hiji mudah-mudahan maotna mawan iman Islam, kadua sakabeh dosana dihampuran, katilu kuburanna mudah-mudahan dilegakeun, kaopat sajabah dilegakeun dicaangkeun, oge dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah, di jero kuburna dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah bi barokati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor kedua urang doakeun keluargana di Supari putra-putrana sadayana putra-putrina mudah-mudahan aya dina kasabaran aya dina katawakalan aya dina tangtaingan Gusti Allah Subhanahu wa taala dibere kajembaran hirupna walaupun teu aya ibuna mudah-mudahan sakumaha aya bae barokati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kurang kabehan mudah-mudahan dibere resep ibadah dibere kuat iman Islam urang akhir hayat urang kabehan husnul khotimah ketika urang menghembuskeun napas bisa maca dua kalimat syahadat atau kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sakitu bae punten tina samudaya kalepatan sareng kapiranganana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu
salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawa